Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Lujeng Sonten ka baraya-baraya Abah nutus manco di YouTube Abah anu di mana wae ayana. Ta ieu Abah dinten ieu bade neraskeun bakalan wayang Bima. Ayeuna teh ngajadikeun gitu ya. Ngajadikeun. Saya wayang Bima ieu kagungan Kang Dian ti Sumedang. Tuh Kang Dian ayeuna tos dijantunkeun ku Abah ya. Insyaallah urang beresan. Tuh ngawitan lah. Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot. Ka baraya-baraya Abah jadi alam ajar kamari katos dipertaruhkeun. Maksud Abah teh kirang buleut sanes buleut dina aya jadi maksud ku Abah teh ieu ieu teh ulah sampai kepeng maksud Abah teh kitu. Kakak Dadang di Cianjur ini juga ya musibah ini ya dan kedah buleut tong kepeng itu pangkeun baraya-baraya menuju alam ajar.
geus kunti teh nyambung sareng ieu. Tuh baraya bah ya, nu kamari bakalan Bima teh ayeuna tos dijantenkeun wayang Bima. Ya, kantun pengukiran ya. Ya wayang pesanan Kang Dian di Sumedang. Tuh Kang Dian parantos ngabentuk wayang tenang ke wayang Bima Purna ya jantunkeun ieu panetan deh cekap kenalan mikan ieu ka baraya-baraya abah hasil karya abah kantun namanya di Bayu di IG aya di Facebook aya tak ka baraya-baraya abah anu nuju di Halajar tah ngabentuk wayang teh kieu di mana teh tuh tah ieu teh teu kenging gepeng nya ieu kada buleut kan posisi leher sareng ieu kada sami tah itu ka baraya-baraya abah anu di Halajar ya langsung saya masih langsung ke lokasi abah supados jelas. Jadi nu dibaksa itu abah teh sanes Bandung dina nanya ke aku dia. Tah ka baraya-baraya anu minat bade ngiringna diajar mangga kantor masihkeun wae awe ka abah. Dan sakitu ngajantenkeun wayang Bima teh bisa diheula kitu ke kantun pengukiran insyaallah ini tidak mulai ayeuna ku abah bade ditutup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.